Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Atur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge laikna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun ka Mang Angga. Mangga mitra sapados tanya kolong tengkan waktos urang barendungan bae dongengna. Brung Maranehna geus moal wisa ka mamana. Kang Amir ngadegdeg. Napas asa sesek. Kesang tiis kaluar sawak-awak. Teu nyangka cek pikirna. Ieu panumpang teh geuning pembunuh. Tangtu polisi keur nyusud manehna ayeuna teh. Mun manehna katewak, taksina pasti beunang, cek pikirna. Oh maksud teh, mun manehna katewak kana taksi Amir, sieun teuing Amir kababawa. Kuring lain pembunuh, cek manehna deui, atuh renjag. Kang Amir teh ngarenjag deui. Kusabab eta si lalaki teh anggar wae nyaho eusi hatena. Kuring ukur hiji lalaki nu ngabela hakna. Pokna. Ya Allah, lian ti mahena teh maehan. Tapi jika nu apal wae kanu geureuh sate aing. Cek geureuh sate Kang Amir, bari ngadegdeg. Kuring memang bisa maca hati anjeun. Gebeg deui weh Kang Amir teh ngagebeg mitra. Geus katobak deui wae si hatena. Malah ti tadi anjeun mikiran pamajikan anjeun nu kakadungan. Mikiran anak, mikiran hutang, kabeh geus kabaca ku kuring, kabaca. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. Malah ti tadi anjeun mikiran pamajikan anjeun nu kakadungan. Mikiran anak, mikiran hutang, kabeh geus kabaca ku kuring, kabaca. Pokna satengah nyentak. Sok ayeuna mah anterkeun kuring ka Sekar Kadaton 13. Tong hariwang, ku kuring pasti dibayar, kalayan tusyar. Pokna tandas beri ditungtungan ku Sri anu mantak muringkak bulu punduk. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah kalayan ngalapar suku dius weh taksi teh ngadius deui meulah simpena peuting nerobos angin janari. Ya Allah ya Gusti, tulungan kuri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu la ilaha wal qayyum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sajajalan Amir memuntang ka pangeran. Babacaan sabisa-bisa. Kabeh ayat suci nu apal dibacakeun na jero hate. Di tukang si bapa teh ngarahuh jika nu marudah. Nahanya asahne. Ayeuna mah kuring teu bisa maca hate anjeun.
Hati anjeun pinuh ku cahaya matak silo. Manehna ngomong leuleuy ayeuna mah. Ngadenge kitu Kang Amir beuki teteg maca ayat-ayat suci beuki yakin. Mitra kaum dangu, dina dashboard mobil kaciri lampu ampere bensin kekerecepan. Cirining bensin geus hampir koredas. Kang Amir bingung sagede gunung lantaran dina saku taya duit seperak-perak acan sesawang kas geapan tadi dibikeun ka majikanana memeh miang. Dina kaayaan kitu meh muter otak pok ngomong, Oh punten bapak, ieu bensin teh tos hampir seep. Mana bi tiasa ngecelok heula perhetangkeun we engke dina ongkos. omong Amir memandapan. Tong hariwang, kuring buka kartu ATM. Tuh di pentas aya mesin ATM, hayu belok kadinya belok. Pokna ditah belok bari nunjuk ke kantor bank di puntaseun jalan. Manehna muka saleting jaketna kokodok kana saku jero. Gebeg Kang Amir teh ngagebeg basa nenjo baju kamejana nu baloboran ku getih. Jelas katenjo da kacahangan ku lampu jalan. Sanggeus kutret-kotret na kertas mehna nyodorkeun kartu ATM nu baloboran ku getih teh. Leungeun Amir nu ngadegdeg hideung nampanan. Lalaunan Kang Amir kaluar sanggeus ngaktifkeun emergency lock. Ku kitu mehna moal bisa keluar da pantung kunci otomatis. Si bapak teh dikaram di jero, moal bisa dibuka ti jero pantong mobil teh. Nah teh Amir nganuhunkeun ka manajer nu geus masang kunci model kitu dina sakabeh taksina. Atuh geus kitu mah mitra gidig weh Kang Amir teh ngagidig ka ATM nu aya di hareupeun kantor bank. Mitra kaum dangu anjokan di jugjug di kantor bank nyampak satpam duaan keur lalajo TV di jero posna. Hati Amir asa regreg. Geus kitu mah ku sewal Kang Amir ngaluarkeun HP jadul si jadul teh. Terus mencet tombol neangan nomor kantor polisi sektor kota. Ari pek teh nyambung. Pok di ditu aya nu ngomong. Selamat malam. Kantor polisi di sini, ada yang bisa dibantu? Cena. Tibeh ditu polisi jaga nembalan. Oh malam pak, saya mau tanya tentang pembunuhan di Jalan Sekar Kedaton nomor 13 pak. Oh ya. Kejadian tadi sekitar pukul 21. Korbannya bernama Halim Wijaya. Korban tewas dengan tusukan pisau tepat di jantung. Bapak siapa ini? Wartawan ya? Sebaiknya Bapak datang ke sini lah. Ada kejanggalan dalam kasus ini supaya lebih jelas. Punten pak, abdi mah sanes wartawan. Saha tuh? Abdi mah supir taksi. Hah? Supir taksi pak. Hah? Supir taksi, non perluna supir taksi nanyakan pembunuhan. Abdi bade laporan ke bapak. Pelaku pembunuhan aya na taksi abdi pak. Kuma kala. Cek polisi. Sok jelaskan kuma. Cena. Saya na bapak kirim petugas kanggo. Tong macem-macem kamu. Pelaku pembunuhan geus ditewak. Ayeuna geus di sel. Geus di sel di kantor polisi apal teu. Pelakuna nyaeta pamajikanana jeung lalaki salingkuhanana. Justru nu can kapanggih teh korban ieu teh. Mayit na ngaleungit waktu rek diotopsi di rumah sakit. Mitra kaum dangu ngadenge kitu gulu perak we HP muragana ubin. Kang Amir nyarande kana mesin ATM. Ngumpulkeun pangajian. Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Kenapa ini? Cek satpam. Nu duaan nyalampurkeun. Kunaon? Teuing atuh. Pak, kenapa Pak? Oh, Pak Satpam, tulungan abdi. Kenapa? Nah taksi abdi aya jalma pembunuh. Hah?
Pembunuh pak, nah taksi abdi aya pembunuh buronan. Nelpon ke polisi kalau disarekan abdi. Amir nggak jawab balelol. Mata regdek. Tenang pak. Tunggu di sini. Kami cek dulu. Ayo orang cek. Cena ajak ngecek mobil taksi Kang Amir ke baturna. Geus kitu mah dua nana rikat ngepung taksi Kang Amir. Bari nyorot-nyorotkeun baterai ka jero. Bari ngamang-ngamang pentungan. Sanggeus rada lila, maranehna nyalampeureun deui. Teteh sasapa? Taksi lagi kosong jika terus kabur. Pokna Kang Amir ngahulang beakeun pikir kumaha bisa kabur pan geus dikunci otomatis. Rada lila Kang Amir nang hunjar nyarande kana mesin ATM. Minum dulu. Cek security atau satpam mere cai nginum. Aqua gelas regot dinum. Sanggeus rada tegar karampa kartu ATM dina saku calanana. Diilikan kabaca tulisan Halim Wijaya. Tukangan kartu aya angka-angka ditulis dina kertas karapat ku getih. Moal salah pasti nomor PIN nu ditulis ku manehna tadi. Lihat kana kartu kada mesin ATM ras ka pamajikan. Hatena mimiti sabil atuh kuniang we manehna ka ATM deui nyokot duit. Gas kitu mah manehna indit ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu gancangna carita. Taksi ngegeleung deui. Hawa janari nebak ka jero mobil karasa tiris. Lalaunan kaca mobil ditutupkeun. Dina laci dashboard aya keresek hideung. Eusina duit 10 juta. Nu bieu kumehna dibawa dinu kartu ATM teh. Dina saku oge karampa deui kartu masih aya. Kartu ATM ku Amir diusapan. Tadi teh mitra pengangguran dicek saldona aya 143 juta. Ditarik we ku manehna 10 juta. Tinggal 133 juta deui. Saumur hirup kakarak ngalaman nyakal duit sagede kitu. Dada asarek bitu ngabeladuga tuh kabaku kabunga. Tapi keheula ieu 10 juta. 133 juta mani kudu aya angka 3 atuh angka sial atuh ieu teh apa dulu teuing ketang nu bukan geus ngahiang teuing ka mana ieu duit geus jadi milik aing. Jikan laksana urang hayang boga imah teh urang neangan imah nu hargana 100 jutaan we di wetareun kota. Urang beli motor TV gede dipidi jeung jadi jigana aing nganter siani ka lemburna. Gerentasna kabaku kabunga. Mitra kaum danguna atuh teu latih harita anak gejajas teh reg mobil ujug-ujug eureun. Mesin apa Alah, yo beak bensin geuning. Bakat ku bunga aing nepi ka poho tadi teu ngeusi bensin. Cek Kang Amir ngomong sorangan terus luak liuk. Geuning di mana ieu teh? Da jauh ka ditu ka dieu. Jepret. Kunci otomatis ngunci sorangan. Jajantung karasa asa didudut. Kang sebau hangru nyambuang na jero mobil, bau getih hanyir. Lelaunan Kang Amir ngareret ka tukang. Iya. Gebeg meh ngagebeg. Ku sabab dina jok tukang ngabeleg-beg jirim manehna si bapak bieu bari seuri lelenggakan. Terus mencorong ka manehna. Matana hurung. Peso nu ngagurilap na leungeunna diangkat launan. Aduh, goak Amir ngagoak. Geus kitu mah les bae mehna kapiuhan. Teu inget di bumi alam.
Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun isukna. Kira-kira wanci pecat sawed. Nyampak aya sababaraha jelema anu keur ngalubung-lubung mobil taksi di jero astana pajaratan. Teuing lewat mana asupna. Sanggeus Kang Amir sadar tina kapiuhanana, bus duit anu 10 juta teh diabuskeun kana kantong celana, dihijikeun jeung ATM-na. Geus kitu mah Kang Amir kaluar tina mobil bari rumanggieung. Terus dipayang ku Pak RT oge keluarga nu aya di dinya. Tayuh nama warga lembur nu teu jauh teh eta pajaratan. Sedangkan mobil taksi mah dina wanci sorena terus diderek, dikaluarkeun ti komplek pemakaman eta nu aya di Leuweung Pinus di wewengkon Jayagiri. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna, mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat.